serupa tapi tak sama ieu mah harupa matak saur sepuh ulah getas harupakeun ulah gancang ameknya kade ulah gancang amek tah ai harupat mah panjang ai panjang simbolna anu lalaki leres teu panjang leres upami ditu teh langsung ngamuk nyangangang teh gitu ya tak cepengan nu luhurna tah ditongengkeun ku dua pandangan tah sah itu ditongeng upami teu ditongengkeun sok sesah lebet namanya kabayan sarit tah ayeuna weh disunut ku teteh teu heula teh seuneu panas teu panas eta teh simbolna nafsu hidup duaan kudu tiasa nahan hawa nafsunya sok mangga sunut heula ieu masih duanana ararak-amekan kudu bisa niiskeun sok tiup kuduaan hiji 2 kilo wah tos tiup deui tuluy entos najan ditiup oge ieu salaki kalakah amek-amekan keneh lalaki bakal cicing lamun papanggih jeung nu ngaranna liang sok lebetkeun heula kaset kana liang sok lebetkeun tong asa jos tong lami teuing leres teh tah angkat sok baseuh teu baseuh lamun tos dilebetkeun kana liang mah pasti bakal baseuh gitu tah karek ondeung ka hiji baseuh teh potongkeun kuah potongkeun yo potongkeun pasikeun hiji ka istri piceun ka pengker sok piceun hiji 2 tilu tah miceun ka siang mah anu nyarekan ayeuna baktos istri ka caroge nya baktos istri ka caroge ngawulaan ka salaki ai salaki teh singkatan sana sasarean lakna lalangkarakan kina teh kikituan mangga teteh kahandap heula sok laan lancingan sia lancingan astagfirullahaladzim senang anu katuhu mana tah sok panglaatkeun lancinganna ulah kadilaan ayeuna mah kewe kok leletkeun heula sok leletkeun heula sok ku teteh tinggal leletkeun aya buluan teu seueur buluna cenah cacakanna bitis komo di terminal miskin aku mangga teteh cengkat heula cengkat bantosan sok kapengker tah ieu teh selongsong ieu teh simbol anu lalaki kudu panjang nya ieu mah leutik nu aman insyaallah bakal panjang badag nu wareg deui tah cik ieu lamun ieu enog pusim kuring dipurakeun bakal kumaha bakal bucat bener bakal bucat da lamun peupeus mah kaca nya tadi kahiji baseuh kadua bucat tah cik teteh ieu naon namina banyak bagi sama mah kudu apal ieu teh coet bahasa Arabna mah waas kumunut nah nya urang hijikeun tah ieu si coet jeung mutu ieu salongsong urang hijikeun kudu bocat kadek ieu mah di kantongan simbolna engal-engal ieu duaan di dangaman rumah tangga gaduh momongannya ulah di kantongan kadek upami di kantongan bakal dina kantong bucatna teh nya akang ulah ngao kantongnya seueur di Alfamart meser entong sok kurang hijikeun siap dikadinyakeun tak adekeun heula tong tarik-tarik ting pelan tapi pasti minum kuku bima kurang kuat bini marah ade hiji 2 tilu cos sok hiji 2 tilu tincak karaos bucatna teteh henteu cenah henteu karaos teu bucat karaos kurang tarik mending pelan tapi pasti sok teteh ai tos bucat mah enggal-enggal gara wasuh ku teteh tah sampeana sok wasuh jempolna heula teteh jempolna heula upami jempolna agung insyaallah agung eta oge tah nya batas cicing salaki mah cicing tah upami teu enggal-enggal diwasuh kedah enggal-enggal dilap sementawis aya mah ku tisu mungkin mah cekap ku tisu mah kedah ku anu margi komo ku spray mah entong nya sok kareunang lamun teu di ieu mah nya ngerakan tah cicing heula teteh dihandap tos sok kahandapkeun di lancinganna kieu mah anggokeun deui we ngadapang we salaki mah cicing nya aduh di bajuan keneh sok kahandapkeun tah atuh rek teu kuat kumaha buluna ge loba sok anggokeun deui ieu na tah sok anggokeun deui sok angkat ya istri hiji 2 tilu alah tepuk tangan kau dua panganten ibu ayeuna hiji deui nu luhur simbolna anu nu handap simbolna nu teteh kurang memecahkeun kendi
naon artina hidup duaan kudu tiasa memecahkeun masalah ulah bebeja ka indung jeung ka bapaknya wayahna teteh nyepengan anu aa nyepengan anu teteh mangga eta mah nu teteh tah tong asa-asa hulu kendi teteh siap ya, kudu dua panangan teteh kudu dua panangan sok tong asa-asa kaget kenyal da teteh siap kaluhur pahana kaluhur pemanasan lah di tengah digoyang-goyang eta nu nikmat ka mana tadi kahiji basuh kadua bucat katilu pepes tos isa jam 12 sampai meh subuh kade tah tilu rono siapnya usul lalaki mah hiji dua tilu bebekeun alah Gusti nu agung ieu menila leuleus dua nana meninte pepes ya nya encos siap duaan oh hiji dua tilu alhamdulillah cenah nu cenah lalaki mah usul kaluhurkeun kieu kuat tinggali teu pepes alhamdulillah sok ayeuna calik ayeuna dua panganten calik kurang-kurang kana sawer panganten ayeuna